Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Tidinya Yesus jengkar meuntasan Talaga Galilea. Sok disebut oge Talaga Tiberias. Jalma-jalma naluturkeun loba pisan. Lantaran geus narenjo anjeunna ngadamel keajaiban nyageurkeun anu gering. Sanggeus aya di peuntas, anjeunna unggah ka hiji pasir, calik jeung murid-murid. Harita geus deukeut kana pesta Paskah. Yesus socana ngulincer, katingalieun jalma-jalma ngaburubul nyalampeurkeun. Anjeunna mariksa ka Filipus, kamana bisa meuli dahareun keur nyuguhan jalma sakitu lobana. Saurna mariksa ka Filipus, sejang nguji, da anjeunna mah geus uningaeun kudu midamel kumaha. Walon Filipus, sanaos naredana saeutik sewang oge, kangge meser tedaeunana kedah aya artos langkung ti 200 uang perak. Murid anu ngaran Andreas, dulurna Simon Petrus unjukan. Itu aya budak gaduheun roti 5 siki sareng lauk 2 siki. Nanging tangtos moal matak cekap. Saur Yesus, jelema-jelema sinadariuk. Eta tempat loba jukutna. Jalma-jalma tuluy dariuk, kabehna aya kira-kira 5.000 urang. Yesus nyandak roti tuluy muji syukur ka Allah, rotina sina terus dibagikeun kanu keur dariuk. Lauk oge dibagikeun sanggeus anjeunna muji syukur ka wastadi. Jalma-jalma dalaharna nepi ka sareubeheun. Beres dalaharna, Yesus ngalahir ka murid-murid. Kumpulkeun sesana, ulah aya anu kapiceun. Tuluy sesa anu teu kadahar teh dikumpulkeun, meunang 12 karanjang pinuh, tina asal roti 5 siki. Narenjo anjeunna ngadamel keajaiban, jelema-jelema ngaromong kieu. Anjeunna tangtu nabi anu keur diarep-arep sumpingna ka dunya. Yesus uningaeun yen rek direreyang ku maranehna, rek dipaksa dijadikeun raja. Kusabab eta anjeunna nyingkir tidinya nyalira bae ka lebah pasir-pasir. Barang repeuting, murid-murid Yesus tarurun ka talaga, tarumpak parahu tuluy meuntas rek ka Kapernaum. Geus beuki peuting, tapi Yesus tacan aya keneh. Sabot kitu datang angin gede, talaga jadi motah. Sanggeus balayarna kira-kira 5 atawa 6 kilometer, breh anjeunna katembong ku murid-murid keur angkat napak kancang dina cai, beuki deukeut kana parahu. Maranehna kacida sarieunana. Ulah sarieun, saur Yesus ka maranehna, kami ieu teh. Geus kitu mah malah maranehna aratoheun, narima anjeunna kana parahu, sarta gancang nepina ka anu dijugjug. Poe isukna jelema-jelema teh araya keneh di tempat kamari di sisi talaga. Sarta kamari nangenan yen parahu ngan aya hiji, parahu eta, tapi arinitna henteu jeung anjeunna. Sabot kitu aya sababaraha parahu daratang ti kota Tiberias, balabuh deukeut tempat kamari maranehna dalahar roti tina berkah pamuji syukurna Gusti tea. Sanggeus tetela Yesus jeung murid-muridna teu aya di dinya, jalma-jalma teh tuluy narae kana eta parahu-parahu, rek nareangan Yesus ka Kapernaum. Sanggeus Yesus kapendak di peuntas, maranehna naranya, "Dupi paguru iraha sumping ka dieu." Waler Yesus,
Sanyana maranehna reangan kami teh, lantaran geus dibarere dahar nepi ka sareubeuh. Lain ku sabab ngarti kana tujuan kami nyieun eta keajaiban. Ari digarawe, ulah ngarah meunang dahareun anu keuna ku buruk, kudu ngarah anu awet, anu ngalantarankeun bisa hirup langgeng. Nya dahareun anu kitu anu rek dibikeun ka maraneh ku Putra Manusa teh, sabab anjeunna ku Allah Rama geus dibere kawasa. Piunjuk maranehna, kedah kumaha atuh abdi-abdi supados tiasa ngalampahkeun pangersa Allah. Waler Yesus, kudu percaya ka anu diutus ku Allah. Kitu pangersana teh. Piunjuk maranehna deui. Bade midamel kaahengan naon kangge tawisna anu tiasa katinggal ku abdi-abdi, supados abdi-abdi percaya ka paguru. Bade midamel naon? Karuhun abdi-abdi waktos digurun keusik, ngadalahar mana, sakumaha kaunggal dina kitab suci. Maranehna ku anjeunna dibere dahareun roti ti sawarga. Waler Yesus, anu mere roti ti sawarga lain Musa. Sing percaya, anu maparin roti anu saestuna ti sawarga mah ama kami. Eta roti ti Allah teh nya anjeunna, anu lungsur ti sawarga, anu mere hirup ka alam dunya. Juragan, piunjuk maranehna, mugi sing saterasna eta roti teh dipaparinkeunana ka abdi-abdi. Saur Yesus, eta roti anu matak hirup teh kapan ieu? Kami. Jalma anu datang ka kami moal nyorang lapar deui. Anu percaya ka kami moal nyorang halap-hap deui. Tapi ceuk kami oge, sanajan maraneh geus narenjo ka kami moal palercaya. Jelema anu kurama dipaparinkeun ka kami, tangtu datang ka kami, sarta ku kami moal datang ka ditolak. Sabab kami datang ka dunya teh lain pikeun ngajujur karep sorangan, tapi pikeun ngalampahkeun pangersa anu ngutus. Ari pangersana teh nyaeta saha bae, anu kumantena dipaparinkeun ka kami. Saurang oge ulah aya nu lapur. Dina poe kiamat kabeh kudu dihudangkeun ku kami. Kitu kahoyongna Rama kami. Sakur anu geus narenjo jeung percaya ka Putrana, kabeh kudu diganjar hirup langgeng. Anu matak dina poe kiamat, tangtu maranehna ku kami diharudangkeun sina harirup deui. Barang Yesus nyaurkeun, kami teh roti anu turun ti sawarga, jelema-jelema jadi recok. Pokna, naon roti ti sawarga? Lain Yesus teh eta teh anak Yusup. Bapana, indungna, urang ge nyaho. Pilahir Yesus, geus ulah raribut. Memang moal aya anu bisa datang ka kami, lamun henteu ditarik ku Rama kumanten. Jeung sakur anu datang ka kami, tangtu ku kami bakal dihirupkeun dina poe kiamat. Kaunggal dina kitab nabi-nabi, yen unggal jelema bakal diwuruk ku Allah. Sakur anu ngaregepkeun jeung nurut kana piwuruk Rama, tangtu datang ka kami. Tapi lain hartina aya jalma anu geus nenjo Rama. Anu geus nenjo ka Rama mah ngan anjeunna saurang, sabab anjeunna mah asalna ti Allah. Kami ngomong saenyana, anu percaya ka anjeunna tangtu bakal hirup langgeng. Kami teh roti anu matak hirup. Karuhun maraneh digurun keusik dalahar mana, tapi marawat mah marawat bae. Tapi anu dalahar roti anu turun ti sawarga mah moal keuna ku paeh. Eta roti anu ti sawarga teh ieu, kami. Anu ngadaharna tangtu hirup salalawasna. Eta roti teh nyaeta daging kami, anu baris diserenkeun pikeun ngahirupan jalma-jalma di dunya. Ngadarenge kitu teh jalma-jalma terus hoghag jeung baturna keneh. Pokna, rek kumaha dibikeuna supaya dagingna dihakan teh. Pilahir Yesus, sing percaya, lamun maraneh henteu ngadahar daging Putra Manusa jeung henteu nginum getihna,
diri maraneh moal aya hirupna. Anu ngadahar daging kami jeung nginum getih kami, bakal hirup langgeng. Jeung dina poe kiamat ku kami bakal dihudangkeun. Sabab daging kami teh sajatina kadaharan, getih kami sajatina inuman. Anu ngadahar daging kami jeung nginum getih kami, bakal hirup di kami. Nya kitu deui kami bakal hirup di manehna. Kami diutus ku Rama anu jumeneng hirup, sarta ku karana mantena kami oge hirup. Nya kitu keneh sakur anu ngadahar daging kami, bakal hirup ku karana kami. Nya ieu kami, roti anu turun ti sawarga teh. Anu ngadahar ieu roti bakal hirup salalanggengna. Roti anu didalahar ku karuhun maraneh mah, lain roti anu ieu, anu matak tetep bae akhirna mah maraot. Yesus ngawulangkeun hal ieu teh di Kapernaum, di imah ibadah. Loba panganut Yesus anu ngaromongkeun eta piwulang, pokna. Berat teuing eta pangajaran teh, saha nu bisa narima? Yesus oge uningaeun yen loba anu ngaromel kitu. Tuluy ngalahir ka maranehna. Maraneh rek malundur ku hal ieu? Lamun kitu, kumaha upama engke maraneh narenjo Putra Manusa mulang ka tempat asalna? Anu mere hirup teh Roh Allah. Kakuatan manusa mah taya gunana naon-naon. Anu ku kami dicaturkeun teh, nyaeta Roh Allah anu mere hirup. Tapi di maraneh aya anu henteu palercaya kana hal eta. Di samemehna oge, Yesus memang geus uningaeun mana nu bakal moal percaya jeung saha anu bakal ngahianat ka anjeunna. Pilahirna deui. Nya ieu sababna nu mata kami nyebutkeun yen moal aya anu bisa datang ka kami lamun lain ku pangersa Rama. Di semet harita loba panganut Yesus anu naringgalkeun ka anjeunna, embungeun marilu deui. Kumaha ari maraneh? Arek milu naringgalkeun? Yesus mariksa ka murid-muridna. Gusti, ceuk Simon Petrus, kasaha abdi-abdi kedah hirup langgeng? Abdi-abdi percanten, sareng yakin Gusti teh utusan suci ti Allah. Pilahir Yesus. Kami milih maraneh teh 12 urang lain, tapi anu saurang mah roh jahat. Anu dimaksad ku anjeunna nyaeta Yudas bin Simon Iskariot, sabab manehna nya oge murid anjeunna keneh, engkena bakal ngahianat ka anjeunna. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.